Tak gendong kemana-mana. Eta bibir aja 2 meter. Bibir nepi ka ngamai gitu mah. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Aduh, I love you full. aduh. Bibir nepi ka kepada Aya bana naonan, Bang? Apan eta teh almarhum Mbah Surip. Oh, eta teh Basyurip, Bang? Nya. Nya eta mah Basyurip lamun Abah mah Abah sarapnya Bahnya. Kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Bare ka mana, Bang? Heh, Bare ka mana, Bang? Aduh, rek ngungsi. Fungsi ka mana, Bang? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Tekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon raribut wae teh bulan itu. Aya nu kakodok jiga nama. Aya nu kakodok kitu. Burokan teh tekau betah Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah di doser geuning didoseran ku jelema. dipake lapangan golf geuning. Nya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh wabah ramat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. kalam geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang teletikan micen runtah dina tempatna Ulah di mana eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin kebersihan teh nya kesehatan. Nya, Abah. Tuh, nya. Abah, naon tong dakwah wae bal ye. lain dakwah abah mah jang ngabejaan Mamagahan ka anak. mamagahan ka anak. Ulah Ari si Emak ka mana, Bah? Heuh Ari si Emak ka mana, Bah? apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum marukana pais belut pedah nepi panjang. ka maotna Gitu, Bah. nya Ari mau teh naon, Bah? abong bebenyi Abong budak. ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ka si Emak, Bah? Lain Allah bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit,
sawarga naraka katut pangeusina jadi inung maneh teh dicana kuno kagunganana. Oh gitu boh. Nya. Urang ka Allah atuh yuk. Murukan lurah. Rek naon ka Allah. Urang nepangan si emak. Mitah modar ka aing. Murukan Ya lurah. teh. Murukan lurah teh kades. Naon? Yang di baju boh. Oh, ketiriseun. Boros sia aing henteu. Abah. Naon? Yang disunatan boh. Aduh. Naon? Yang disunatan. Kabita berputar. Cerik nyeri. Naon abah make jeung seserian. Ceurik aji geus seserian. Sedih kolot mata teh. Nah make ceurik. Da mah teh boga duit atuh jang, boga duit di mana keur nyunatan maneh. Jang dahar ge seuseut. Jang dahar ge seuseut. Nah da cek rarasaan mah bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da meureun abah kedu kudu nitah ka ahlina. Balaji sunat teh kudu dibayar. Atuh ku abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung ka nyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar abah. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema abah better late than never. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah. Smoking. No smoking eta mah. No smoking. Aing ge nyaho. No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Naha? Ujang umal ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. Oh, pernah aya di berarti eta teh pom bensin. Kumaha sia we. Kan mana sok ningali di pom. Better late than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. Aduh, Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. Sapanjang hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. Sia ka kolot teh. Tapi benar budak we eta. Halus na budak teh. Halusna mah halus kan capelak. Ada caplak mah kumaha kolotna. Abah, Naon? ujang masuk sedih teh abah. Aduh. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu abah. Nah sok ngadenge lagu betul. Nya sok daya ceulian. Dina naon maksud teh? Dina radio. Oh dina radio. Nya Namaneh boga radio. gaduh. Radio naon? Radio urut. Urut naon? Urut kadurung. Nah urung betul. Nya hurung da kadurung. Salah nanya. Maksud teh disada. Disada abah disadana mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kadurung. Lagu naon? Dina lagu radio teh kamari kerame teh boh. Naon? Lagu pop suna anak-anakan. Bob suna anak-anak ketutung make anak-anakan. Nya Lagu naon? ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. Naon? Lagu anak jalan tah teh geuningan. Anak jalanan. Anak jalan tah. Naon maksudna si anak jalan tah teh? Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunna. Oh, anak jalanan. Tah eta anak jahanam abah. Anak jalanan. Nya anak jalanan. Nu kumaha? Nu kieu geuning abah. Cicau. Cek beja mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenerna hate ngarasa nalangsa. Bogo hirup raga taya bapak teu apa dirupa. Wow. Jeung deui
sia sama anjing atuh. Abah hilap punten abah. Punten tengah anjing abah teu. Sadar. Ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku abahnya. Di mana, Bah? Di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah. Nyinggung naon ka abah? Maka jeung bapa teh apa dirupa. Pan bapa sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka abah? Naon? Ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget abah Pak Amro. Heeh, da bener. Naha? Sok abah malik ka katuhu. Malik. Malik deui ka kenca. Aya. Abdi ka dieu teh pernah jeung abah tuh. Ka dieu teh panggil jeung alah abah ka mana abah? Siapa Allah? Ka mana tuh? Ieu dihareup. Abah tong ninggalkeun ujang abah. Ka mana abah? Ieu dihareup. Mana siapa awalnya? Aduh, Gusti siapa? Budak kasep. Mana awal siapa? Abah. Budak kasep mana besar wae anak sinen. Kamana wae atuh ari siang. Potong gitu doraka. Aing era teh boga budak bentuk di siaplah sakurada. Sok ka itu mah bawa. Lo debatur tinggali. Bos teh Senopati tiba. Wah, beres. Eta jaga awewena di dinya pangjagakeun. Aing hayang ngareurekeun heula ka cape. Iya ge. Masa. Sariki kurjang harti. Sarengkan make pikiran. Ari praksi hati-hati. Mending ngagurubuk eta awewe. Nya ka kareka toel. Dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. Beres. Amuing buntung. 3 jam waktuna teh. Leres. Aing ganti rupa paceak teh. Bari ngajerit teh. Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darontaan wae. Oh kitu kula. Bang jagakeun awewena euy. Kula mangga Kumpul dulur-dulur. Ege mangga. Apanda urang kumaha kula kenal nyai. Maka pihatur Gusti. Ieu kumaha awewena geus dicaranggaan. Parantos di talian Gusti natang ka Cikur. Syukur. Ya aing panasaran ka maneh. Panasaran naon, Gus? Ari eta teh buuk naon sadikitu-kitu. Potongan Oh, ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek. gaya mohek. Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. Poek mongkai. Eta mah poek belegu. Poek nama Ngenakeun abdi teh anak pang. pangnaon. Anak pang sumuhun. Pang naon? Pang goreng patutna. Paingan. Calukan dulur-dulur. Oke, Bos. Calukan Bapak Baraya tuh. Wow. Hey, my brother everybody. Come here. Yo, Let's go. let's go. Let's go anak. Come on. Emon atuh Kemari. kesini. Di sini. Kala oloho. Ka dia aji. Ngartieun. Ya, moal ngartieun. Hanas aing Inggrisan. Heeh. Wah ngartieun dari nurak Inggris. Kantak kuku Wallah. Semaka pihatur Gusti ditarima. Lan ditarima maksudnya ditarima. Oh. Naon cenah?
bodak ditarima belegung lain ditarima kari diuk ari batur nanya teh jawab dosa teh pan aing ge ngajawab ceuk dunungan teh ditarima anjing kalau kaungut-ungutan naon cenah aduh si juri nyaan setan ditarima belegung hah astagfirullahaladzim ditarima nu leres naon teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing lain bapak aing maot ditarima belegung be iraha maotna aduh jadi aduh coba aing jalema budak ka mana karepe eueuh nu modar anjing lain eueuh nu modar oh tos saminggu aduh jadi aduh geus ulah dicengcerikan nih anggur doa anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna kumaha sia we haji tak kitu amin gitu aduh jadi cing ditentremkeun diayemkeun dina lindungan Allah dihampura dosa-dosana aing ge nyaho ngadeueuh nu modar kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji bulan eueuh nu modar aji aji eueuh nu modar oh liper aduh jadi parah anjing jaan parna ceulina eta mah nah atuh lain kapungkur wartos aya liper mah eueuh nu liper anjing aya bandi bom sak aing beda-beda teuing sia teh makan ku Arab atuh naha sanes kapungkur da liper mah gampang ceuk beja cenah liper teh ku hahanyiran hanyiran we liper aing ge nyaho ngadeueuh nu liper kis hahanyiran hanyiran aing ge nyaho eueuh nu liper belegung kis hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran aing ge nyaho anjing ku belut ku harmis tah anu langkung sae mah cenah ku tutut aing ge nyaho ngadeueuh nu liper is tutut anjing nyaho is tutut aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh ih tutut heueuh nyaho anjing ku tutut ih sanes tutut anjing duh paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna kedahna liper teh ku tutut der ku tai ucing aduh dar ku tai hansip bu masih we anjing tok didenge teuing atuh kade ulah lepat obat tutut nyaho anjing lan nyaho ku tutut ih sanes tutut cileh dihareup nya teu boga rasaan kan aing nu teh heula di tukang diukna tukang atuh di tukang diukna aku hare-hare naon di tukang diukna ku tutut anjing tutut deui di tukang diukna tukang hei hei naon di tukang diukna astagfirullahaladzim tukang hare-hare anjing naon si maneh teh kaing teh Noel ari ngomong henteu itu teh ngomong cenah aing sakitu mah beledagan di tukang diukna belegong mung aing mah di tukang diukna macam aing teh pati tadi ge kitu teh aya kene wow aduh oh goda sia teh papatong
Cile dina sirah aing. Nyangsang we datara. Bina-bina teuing sia teh kasopanan ka kolot teh. Bina-bina teuing sia. Iya, manuju. Awas aing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu. Bina-bina teuing sia teh. Ae. Nepi ka kitu-kituna sia teh. Geus teh. Geus mun urang mah. Waduh. Junulak cangkeng kawas. Naon sia cangkeng? Ulak cangkeng kawas pramuka. Aduh, si jurig si naon si dek. Mending beledak si teh leungeun leutik tapi nyeri. Jo jeplak we cek. Bina-bina teuing si teh. Naon si teh? Naon sia deuleu? Naon dolo. Waduh. Naon? Aduh. Naon si teh? Alah. Naon? Aduh. Galah naon nyawaku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Ai, Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Lu gua kan gua jadi galau. Naon sia salah aing? Nya salah maneh. Salah naon? Mun lempang teh heug neuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Oh, gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung halu maneh. Heuh, Sabab teu neuleu. jadi nu salah. Maneh. dia masalah itu. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing. Dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing ngingkah ka itu. Ngageser. Ya mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun ku sia. Mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing. Beres. Indungna tukang Teuing tahu. teh. Gini aya Gusti. Ada. Segan teh kapiting. Dunungan disangka kepiting jauh-jauh. Dunungan disangka kepiting. Kadulu. Hai. Dunungan disangka kepiting. Allahu Akbar. Are-are we tuh. Naon? Dunungan disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut teh. Itu tuh eta mah. Burukan anyakeun penyakit. Nah, tuh nu budak digogobong. Aya naon Gusti? Heula. Ulan, Heula. mending ayeuna. Aduh. Lain maksud teh geus nyase. Da capek. Nanda ayeuna ge teu riweuh. Lain dagoan. Ngantosan saha nabi tos ka dieu. Engke cenah. Ih, ka maneh aing mah. Nanda hayang miluan Hayang miluan. Hayang miluan Marukan arek di bawaan padahal moal Gusti nya. Iya. Tuh. Yang Gusti oge nya. Wayaw. Situ mah pitagalahan Gusti nya. Iya. Tuh. Situ kami ngaheureun wae nya. Iya. Tuh. Situ mah goreng patutnya. Iya. Tuh. Kami abdi kasepnya. Teu. Tuh. Eta siku. Eta siku. Bawas nu kasurupan di lempang jajik. Masuk kau sangkoron. Buka atuh topina blegug. Buka. Jadi kitu budak Badung sia teh. Da bawa ka deuleu. Buka topina. Buka. Halo. Penggemar urang.
ka malaikat dahlan. Nah, sebelah cangkeng. Aduh, si Jurek pogo na sira aing teh gunting pita mending ngejelegur. Heeh. Pogo da gunting pita sak. Heeh. Naon sih teh? Macam mana pula lah kau. Oh. Naon? Macam mana pula kau bulu tak bela itu kena sira awak. Urang bantah. Ye, mana mau ngomong teh gitu euy. Urang mana maneh? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. Aduh, betul. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji atuh sia teh. Oh, can ngartieun bahasa Sunda. Ada kan buat teh. Karek sabun. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab Sunda sia teh. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dieu jeung saha? Sama adik awak. Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga Asma. Ari bapak maneh? Bapak awak. Siga rantang. Siga rantang. Ari Inung? Ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawu ya jelema. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Oh, lumayan. Sakedik anjing lah sakedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Belegug lah kau. Ari urang Batak itu Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan. Betul. Mumpung ayeuna aya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Orok Berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batul mau lamun orok gubrag ka alam dunya kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Natak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Geus kagayem. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Ya lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Dengeun aja. Boboy bulan. Itu betul. Boboy bulan sangrai bentang. Betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan. Itu nyirep kena hati. Sok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitina kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa teh apa dicekek sia kuai. Ya boleh lah. Bobo Sudah. Bubui Bulan. Enakeun. Bubui Bulan di sangra si bentang naba. Panon sia, panon poe, siglen panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah ahli seni wungkul. Ahli seni wungkul. Kayak Pak Guru ya. Heeh. Kajian lagu nulian.
Lagu duluan. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut. Betul? Cik sok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Yo. Niaga kurang kompak. Kira aku sakitu. Niaga. Tukang goong tidak jawaban. Aduh, ATM atau mana teh? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini gubernur Sabar Lembur. Oke, bos. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Si Dodot. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naon nak? Kompak jempena. Okay, Niaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, bos. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Yo, kalau ku pandang kelip bintang jauh di sana, sayup terdengar alunan nadi cinta yang menggema. Hai, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena. Tuluikeun lagu gitu. Gantung dengil. Oleh pesona, Oleh. Pes. pes. Oh, enggak. Aduh, Enggak. Orang abang kok enggak. one alunan kopi. Oh, enggak ya, Dek. Dangdut, aduh alah ieung. Kopi dangdut. Kalah. Apa. Kopi dangdut. Ewa kopi dangdut. Cici kana lagu Sunda Arisya. Ayo heueuh poho. Sugan teh eta teh lagu Sunda. Oh, dah hampura atuh da urang ge jelema. Tungku tempat kaluputan tangah, tempat kalapatan semenit ganti sajam roba jang diisuk. Rajin tarak pakai sore eta sifatna jelema nya kitu. Bener. Gitu. Naroba. Nah ngomong naroba. Roba kumaha aitan bawa aja. Cici ngomong deui. Hah? Ngomong deui. Macam mana pula lah kau? Oh, salah denge Oh, modal. salah dedeng ya. Dengekeun heula atuh batur ngomong. Dede. Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah, naon gitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh euy. Da lain ti Batak aing mah. Di mana? Ti Jomin. Jeda. Kurang jomin baji. Dipercaya deui nguti barengan. Pandai oe orang Batak. Didenget deui. Baru didengekeun ku aing pek teh urang Jomin. Aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. Sada naon eta? Euy, Suara remeh. naonnya?
Mana tadi angap ya aing ngomong. Itu aing ngomong teh belagu. Oh radio meurina. Radio. Disangka radio aing buka kacamatana tuh euy. Nah ka aing ini. Buka atuh. Bukakeun atuh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Joring saya nyebut melon ka aing. Ka dieu lon. Teu sudi goblok. Guys. Misi pasea. Ukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksesi. Eta teh Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Si jurig dan naonannya batur-batur rampak sekar vokal grup der manerikeun maneh kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh kaciri sia mah hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur bareng Paduli teuing songot aing songot di paraban ku aing sungut di wawalan ku aing nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing we lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang saha mane teu harayang teuing aduh mane mong mah jadi disebut teu rombongan hayang aing mangahiji jeung kaum duafa aduh teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bonghar aing mah menak saha beungar aing teh aduh beungar naon monya nu beungar wah bukan nah saya teh mamawakan abuuk dawa bukan teh kahayang aing mending awa bukan anjing tibatan untuk maneh diga pager aduh eta untuk aing diga pager cenah heueuh si jurig meni teh ngarojo cicing lan cicing nah da teh lompatan tadi ke cicing pada aku nama laki maksud aing teh jempe oh jempe mun teh tadi jempe kitu da abdi mah jelema nurut tah cek tunungan jempe jep abdi mah sieu teh tara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe tah aya we ngocok mah sakala diomongkeun abdi mah moe Gusti jelema na disiplin nasional omat dititah kudunungan jempe jep sungut teh kawas dikaput ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh aya we sakala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng nepi ka teu daek reureuh kitu sia sungut teh bibir teh kawasi kawasi peut teh bibir teh meni teh lek reureuh ini serba salah aing pokok aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae teh sia ganeng ganeng Gusti tarik abdi mah lalaunan nema sia kadunungan teh namalang curig teh sia nya pawahanana jurig dununganana generawo siap kasaha si nyebut generawo teh hah kasaha nyebut generawo teh ya kadunungan aduh ka aing kepret sia ku aing tadi takis balik-balikeun sia da tadi balikeun mah tutung si jurig Gusti daun kaleresan aya Bapak Gubernur Jawa Barat muhun Bapak Kang Aher nya cing atuh kanya lagu Gubernur Sabalemur tetaikeun ja Gubernur Sabalembur, Gubernur Sabalembur.
sia teh ka aing teh. Nah, mangga wilujeng Bapak Gubernur. Hayo, Bapak Gubernur. Is tutut. Ye. Kan tutut. Bapak Gubernur supir. Gusti nu agung aya Bapak Gubernur damang Bapak. Alhamdulillah. Mohon Bapak. Pangestu. Bapak menikah kasep. Muji. Tidak aing keur ngora. Jauh. Alah Bapak. Diantos-antos gini ayeuna parantos sumping Bapak saurna Bapak kenging anugrah Bapak. Alhamdulillah. Mungkin kayaknya anugerah di Pak Presiden tadi. Alhamdulillah. Kapro kamu Pak Gubernur. Kenging anugrah naon Pak? Anugerah namina teh Satya Lancana Wirakarya. Satya Lancana Wirakarya. Wirakarya. Alhamdulillah. Ngiring bingung Alhamdulillah. Bapak. Tersangka Bapak Gubernur teh giningan. Duh Gusti nu agung menikah kasep. Muji we. Nya aduh. Mohon Bapak tadi abdi ngantosan Bapak meuni sono teh ka Bapak abdi mah gitu. Oh, alhamdulillah. Ayo wasa teh pun saha teh wasa. Abdi nami Bapak piraku teh apa? Bapak ka abdi asa. Bapak teh piraku, Bapak teh pan abdi sok aya dina televisi, Bapak. Nya ngenakeun abdi teh Dude Herlino, Bapak. Mun aya disebut selebritis. Aduh, Bapak teh saking. Alhamdulillah geuning Bapak Gubernur teh ayeuna keur sarumpaheun ka dieu sanaos parantos wengi oge, Bapak. Oh, alhamdulillah. Mohon beli bade ngadugikeun naon-naon ka masyarakat teh dia Bapak mangga. Itu Bapak. Mohon anu kahiji sim kuring ngakeun silaturahim ka masyarakat kecamatan Kota Baru. Kota Baru. Ieu mah kota sing geus heubeul ge baru hayu-hayuhan. Mohon Bapak. Kumaha sakitu sim kuring atas nama pribadi, atas nama masyarakat Jawa Barat ngahaturkeun wilujeng milangkala ka warga masyarakat Kecamatan Kota Baru Karawang. Oh itu Milangkala ya Pak nya? Benar? Milangkala Kota Baru teh? Milangkala mohon. Mohon aduh alhamdulillah ngiringnya atuh. Mung eta baru mung sanajan geus heubeul ge baru we Nya Bapak abdi teh tika pungkur rugi kayu na suga deung getos rada kolot teu. Angere Kota Baru. Nya. Oh alhamdulillah. Nu kahiji wilujeng milangkala. Sumohon. Nu kadua silaturahim ke masyarakat masyarakat Kecamatan Kota Baru. Laras. Da intina Bapak eta silaturahim panginten apa nya? Mohon silaturahim. Pasti silaturahim manfaat ka urang sadayana. Manfaat Bapak? Mohon. Da antawisna naon teh manfaat silaturahim teh Pak? Nu kahiji maneh bakal panjang umur. Alhamdulillah panjang umur. Alah, sanes abdi panginten Pak dalang nu panjang umur mah. Bapak Gubernur ge Sami Bapak Gubernur ge panjang umur. Panjang Yuswa. Mohon. Lajeng Anu kadua bakal rezeki. rezeki. Amin. Amin. Insyaallah. Terus Nu katilu nya urang sadayana mudah-mudahan aya dina kebahagiaan dunia sareng akhirat. amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh nuhun Bapak, teu sangka geuning Bapak teh. Bapak abdi teh kieu ya Pak, abdi teh kagungan pun anak teh Bapak ini teh bade sakola Pak yo. Mohon sekolah. Mohon dupi sakola lebet SD teh gratis teh pintu Pak. Gratis. Oh gratis Pak. Mohon. Alhamdulillah aya SMP. SMP gratis Geus alhamdulillah. gratis deh. Aduh geuningan tuh sakola teh gratis ayeuna mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gratis Bapak. Oh, alhamdulillah. Nya ari sepatu Pak gratis teh. Aya sapatu seragam eta mah panginten kawajiban Ibu Ramana. Oh, kewajiban Ibu Rama da kedah gawe bareng panginten nya nya. Oh, da teh kedah teu kudu ku pamarentah wae meuli sepatu-sepatu mah dengekeun ku maneh. Piraku sepatu Oh, piraku aya baju-baju wae mah kudu miwarang Bapak Gubernurnya henteu atuh. Pak teu sangka Bapak Piraku Bapak Gubernur kudu ngukur sepatu budak. Nya gitu. Teu aya tah. Ya bangunan-bangunan sekolah oge ayeuna teh sawana perlu dibangun deui ku bapaknya. Oh, dibangun Oh, alhamdulillah. gitu dibangun ayeuna mah. Tapi Ayeuna Pak. di Jawa Barat Pak ceuyah bangunan sekolah teh. Oh, teu seueur, Pak. Oh, di pamarentah pusat. Mohon. Aya rehab kangge ST 10.300. 10.300. Mohon. Uluh. Seueur geuning anak kebrok. Alhamdulillah.
10.300. Kelas. Ruang kelas mah. Kelas teh Pak. Punten lepat-lepat 13.000 ruang kelas SD. 13.000 ruang kelas SD. Mohon bakal diomean alhamdulillah. Nuhun Bapak. 3.500 ruang kelas SMP diomean. Alah, geuning eta parada seueur Bapak. 6.000 ruang kelas SMA dibangun enggal. Tuh geuningan lu. Ceuyah Jawa Barat ya. Ceuyah alhamdulillah nuhun Bapak jejak kaleuhur kasira nuhun Bapak. Amin. Tapi abdi teh pada naros sakeudeui Pak. Mangga. Pan bangunan teh seueur anu dibangun Pak, sakola tak bindinga bangunan anu bangunan Bapak geuning di Bandung. Rumah dinas geuning apa tos puluhan tahun geuning dibangun anger teh regrog tapi naha bangunan sakola 63 tahun amrok eta teh naha di teh. Pinter. Mohon insyaallah mudah-mudahan pangwangunan Kapayun mudah-mudahan awet. Awet ya Pak. Kumargi pangwangunana disarengan ku kajujuran. Ku kajujuran banyak. Laras. Kumargi sakitu aya contoh gedung Pakuan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah dugi ka ayeuna yuswana tos 148 tahun. 148 tahun. Ulu masih keneh kuat ya banyak. Masih keneh kuat dugi ka ayeuna. Mohon tapi nah apa nu ayeuna gampang amruk teh Pak. Nah, paminu ayeuna saparantos Indonesia merdeka nu ngawanguna urang-urang anu keng tenderna bangsa urang tos haji 5 kali umroh 10 kali ai brek teh ngabangun alhamdulillah 10 tahun roboh. Padahal eta umrohna mah teh 5 kali bapaknya 5 kali teh gitu. Alah sing horeng kumaha teh Pak. Sing sanaja umroh ka teh jujur moal awet bangunan. Sing horeng kajujuran teh kajujuran. Alhamdulillah yakin. Saur Kangjeng Nabi ki kena jujur. Mohon gitu Pak. Mohon alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alhamdulillah. Hartosna apa teh Pak? Aranjeun sadayana kedah jalujur. Leres? Sebab jujur teh pasti ngabimbing kana kasayan. Leres? Kasayan pasti ngabimbing kana surga. Alhamdulillah. Amin. Jadi amin. Insyaallah upami urang sadayana jujur, sakola jujur, damal jujur, janten pejabat jujur, insyaallah bakal saya jeung bakal ka surga. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Teh sangkenya teh gubernur teh bisa dalil. Gubernur teh mah soleh, yakin. Alhamdulillah. Bakal jujur Bapak. Bapak moal korupsinya moalnya. Moal. Dijamin Pak moal korupsi. Dijamin. Beres. Hidup akhir. Hidup. Insyaallah. Abdi mah nyaah kana diri. Nyaah kana dirinya banyak. Nyaah ka kulawarga. Leres. Nyaah ka masyarakat. Leres. Nyaah ka negara. Leres. Nyaah ka masa kapayun. Alhamdulillah. Ka akhirat. Amin. Kumargi sakitu insyaallah moal korupsi moal. Amin. Dicatat ku abdi Pak. Dicatat moal. Mohon. Alhamdulillah tong ku abdi ku malaikat dicatat ge Pak. Alhamdulillah. Gusti nu dupi dina kasehatan kumaha apa ya dina bidang kasehatan. Alhamdulillah. Duh ke orang Karawang pami ka puskesmas sabaraha mayarna? Wah? Para gratis. Kusaha digratiskeun? Alhamdulillah. Jadi ka puskesmas ge gratis banyak. Gratis mohon. Alhamdulillah. Di Kabupaten sanes aya nu 2.000. Mohon. Aya nu 3.000 paling awis 5.000. 5.000. Tapi di Karawang alhamdulillah gratis kesehatan ka puskesmas. Hebat atuh keprok ka Karawang atuh. Hebat alhamdulillah. Kumaha sakitu urang teraskeun pangwangunan Kapayun. Amin, Pak. Sauyunan, sabilulungan, sasarengan, kange ngahontak karahajaan sasarengan. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun Bapak. Urang rajang ku urang sadayana geuning eta program-programna luar biasa. Jawa Barat aya lembangkeun aman, sekolah gratis, kesehatan gratis. Beres Pak lah. Itu mohon. Gerak pulang. Pak Her majang deui SMA ge Kapayun gratis. Mudah-mudahan SMA gratis. Iya, beres. Awitan 2013. Aduh. Nyicil. Khususna kanggo nu teu mampu heula insyaallah 2017 ge SMA bakal digratiskeun mudah-mudahan. Amin. Amin. Amin.
Jadi Jawa Barat ka payuna teh kumaha ya payeun? Ka payuna. Mohon. Urang lajengkeun ka payun mah. Ka payuna urang lajengkeun ya payeun. Mohon. Pilih kagungan misi-misi Bapak tak ka payuna Jawa Barat teh kedah kumaha tah? Mandiri dinamis sejahtera. Mandiri dinamis sejahtera. Mandiri teh? Mandiri teh hartosna insyaallah urang Jawa Barat upami teh mah yang sadayana pasti majeng mandiri tegak bergumantung ka kanu sanes. Mandiri teh. Dinamis naon ya, dinamis orang Jawa Barat tambah balalager. Balalager, garetol. Insyaallah pami soson-sosona pasti sejahtera. Amin. Akhirnya sejahtera insyaallah. Amin. Mandiri dinamis sejahtera. Cekap panjenengan. Oh, sae mangga Bapak. Hatur nuhun kasadayana. Sae mangga. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bapak selamat Pak. Aduh, salamunlah Pak, salaman. Aduh, meni seungit. Ari panangan Pak Gubernur meni seungit beda jeung panangan lebelengeun panayagan barauti kota. Pan ngarukut hayam di mah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Bapak Gubernur cing salamet. Amin. Bade ka Ciamis cenah sawarna ayeuna. Tugas. Oh, dah sibuk atuh Bapak Gubernur teh ngurus Jawa Barat lain gampang. Tadi lagi urang teh ieu teh tadina teh ka Solo tadi teh bieu nama. Ngan dipikir-pikir rek nahaon. Dulur eueuh baraya eueuh nu nitah eueuh nu muruhan eueuh mending aja daogeun di dieu. Nabeuh eueuh bari na kali itu atuh. Nabeuh eueuh di ka Solo teh. Rek nahaon lain ka Solo teh pikirkeun kumaling. Heeh. Mending di dieu di kana. Mending dieu we aing mah. Halo Debatur. Betul. Putri kabur. Putri kabur. Awewe kabur. Aduh sia. Putri kabur. Ayat kabeneran teh si kurang ajar teh. Ai awewe maka jeung dia aduh aing. Demi gawe salah saurangna eta bisa kabur kitu hayu kepung waku boy banget. Rangan kula. Itu kayanana. Ya Dewi Setiaboma kalresan aya kesempatan kanu kabur. Huncat sirikna notok-notokeun salirana dipaparatit sakolompat lampet diboborek ku sedanten ular dia bala tampa mahangkut-kut yen urang tenten di handelem hieum gesan sampeureun ieu inggih cak urang tunda dehan juang siang gesan alaeun paranti nyekot ninggalkeun ke bakal kasampeur deui ieu inggih kasarius di mana ulang? Di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Raden Narayana anu asli. Kairing Arjuna miwas Semar Badranaya sapala putra Astra jinga Landawala. Maksud bade ngajugjug nagara Lesanpura bade ningali kaayaan sae marah blabar kawasan maneg satengahing marga Kakang Semar iya nun Yai Arjuna kaulan kula Raka Batara Kakang Narayana urang ngalerehkeun Raka capek di dieu Yai mangga Raka Batara yang ulang Kakang silaing buru-buru eta kaprak-kaprak ketu dunungan bade ai ya ora jang kaprak-kaprak mangga uang ulang
Akang pantas ya kieu kadang tong ngeret tong ngeret warna as teuing ciri rek halodo tina ngiji kana halodo kade kitu ka batur-batur leres pancaroba ayeuna sumohon dina hujan kana halodo urang kudu leuwih apik dina kasehatan terutami dina kasehatan Miceun runta ulah di mana wae keur halodo ulah di mana sokna akang teh urang we jaga kesehatan sabab ibadah keneh teh dieu sebagian tina iman bebersih sebagian tina iman bebersih teh sumuhun nu mawi kitu sok urang rojong ku urang program-program pemerintah sae program-program Bapak Gubernur Bapak Akhir laras Bapak Ahmad Heriawan sumuh kurang rojong kurang sadayana mangga sabab ieu Jawa Barat nu urang keur urang hasil nagi keur urang-urang keneh urang percayakeun ais pangampih pikeun jadi gunung pangauban sagara panengahan sakabeh hamba-hamba rakyat Jawa Barat sumuh apa ngaresana Bapak Akhir beres Kari sidawala gitu euy. Kari urang ngarengkenek. Urang kaul. Ya, kaulan. Heeh. Tengah-tengah ngajajak gitu. Ka bapak bisi rek kaul.